program PPSST nyaeta sosialisasi bahasa sastra jeung buku Sunda ka sakola. Tahun 2007 PPSS mitembayan di kegiatan Sabah Sastra dimimitian ku Sabah Sastra di Kecamatan Solokan Tirul, Kabupaten Bandung. Sabah Sastra KSMP Negeri Hiji Pakenyeng Garut tanggal 12 Mei 2007. Sabah Sastra ka Kota Sukabumi tanggal 12 September 2007. Jeung Sabah Sastra ka Kabupaten Kuningan tanggal 12 Juni 2008. Patali jeung penerbitan buku Sunda, PPSS mengarojong atau medalkeun sawatara buku Sunda, diantarana Mangsi Asih Kalam Tresna kumpulan surat cinta, kumpulan sajak surat Gerka Bandung, kumpulan sajak Neangan Bulan, kumpulan Carpon Kembang Adenda, jeung Jeblok kumpulan naskah drama Sunda. Tanggal 8 April 2007 PPSS gawe bareng jeung Disbukat Jabar ngayakeun acara Labung Panyedak Sunda. Nyai kuring maduna bet piraku ilang sari salawasna saban renghang pirang-pirang dini kembang ditebar salega sukma. Karya sastra lain ngan diapresiasi di nawangun buku. Sabada medalkeun kaset musikalisasi sajak Sunda Tawi Soca tahun 2003. Tahun 2008 PPSS gawe bareng jeung BACC medalkeun CD musikalisasi Lalaki Langit. Taman kuring dun angkan ditilar kembang dun sababna kuring tibeula aya sababna kuring pegang tapi nu akhir lain ka abadinya kasih dia hate ngawidi gunung kuring nyata-nyata tanda-tanda ngabulung jalan Rea keneh garapan PPSS nu tacan ti nekanan. Mugia kasampeur dina kapangurusan 2008-2011. Hujan di buruan lain cimakan tapi kakelar nu tinggal rentang na daun-daun pandan di dia aya keneh angin nu ngalaung ti tungtung lembur basa peting beki jauh hate di bawah tilem laun-laun
ti deui